Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaiji tama abdi panjatkan syukur ka Allah Subhanahu wa taala luhur nikmat serta karuniana anu atos dipikeun ka urang sadaya serta abdi nganuhunkeun dina indung sakola kaliwat ka wali kelas abdi Indung Irma Wardani serta oge ka rerencangan-rerencangan wargi sakentenan anu atos ngarojong diantara abdi ieu. Selanjutnya abdi hoyong ngawanohkeun di abdi leuwih ti heula wasta abdi Jennifer Kanaya ti kelas 11 IPS 1. Panci di sakola ramen oge urang manada kerancangan-rencangan anu mican runtah gagabah perkawis ieu ngajadikeun maraknya pencemaran runtah di lingkungan. Kira-kira anu ngabalurkeun wadalna penyakit lingkungan mangrupa tempat tinggal kanggo sadaya makhluk hirup anu aya di dunia. Lamun lingkungan rusak atau tangtos makhluk hidup bede kahaga mah. Urang minangka jalmi anu boga akal damang sakedahna tiasa ngajagi kelestarian lingkungan. Ngajagi lingkungan dimimiti ti mican runtah dina tempatna. Ngurangan konsumsi plastik, ngadaur dieu runtah serta sanes-sanes. Kitu oge di lingkungan sakola minangka tempat urang kanggo tungtut ilmu kedah ngajadikeun sakola senyaman manawi supados ilmu angger mapan kalawan lancar. Kumagi eta abdi ngahimbau ka wargi kanggo tiasa lingkungan ngajagi lingkungan di sakola. Ieu margi kebersihan nyaeta sipalih ti iman. Sanes hartos kebersihan di dieu sanes mencerminkan kebersihan jasmani nanging oge kebersihan rohani hanteunna kalawan itu kayaannya kesadaran kita diri urang bade pentingna ngajagi kebersihan lingkungan. Saderek sakentenan atos rengseh biantara anu abdi bacakan ieu mugi-mugi kalawan kitu kaayanana biantara ieu tiasa barobah kaayaan motivasi kanggo urang sadaya sadar bede peryogi na ngajagi kebersihan lingkungan ieu. Kirang langkung mentah ampun teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.